Aduh, alhamdulillah araya ting celebuk. Boleh tak boleh wajah adikku Dadang. Bang, kenaon bang? Aing keur kieu atas ngarueuna si atas di mana nih? Aing tes ngalajangkrik ti lebak da eueuh ga. Ngan menang 3 siki. Lajeng naon sia ngalajangkrik kan? Digorengeun ajang dengan kejo. Saraka sia teh jangkrik digoreng. Ai kitu ngeunah. Ngeunah? Paur aing serius beuki jangkrik mah. Nah paur kumaha? Jorok. Jang manuk na teu kira-kira atuh aing ngalebok. Jangkrik juga nu teu ideng. Lebokan ge loba keneh. Acik sia tadi cenah jeung hakaneun sia mah. Heureuy we atuh. Pararugu pisan ditanya teh. Berapa teuing atuh aing akan jangkrik. Kabeungetan ku sia mah lebok jangkrik da beungeut sia ge goreng patut. Ieu di pelakan naon, Bang? Di pelakan anak buaya ku aing. Buaya. Na teh sieun. Sieun ku naon ket? Kumaha ayeuna di pelakan buaya inon buaya. Kumaha engke mun geus gedena ngalebok. Pan aing butuh cai matana kehet, engke lamun gede ku aing di alat cai matana. Nah jeung naon? Da geus gede mah kakak meresahkan warga. Nah jeung naon sia mah dijieun pelet alus ket. Dah, pelet waduk. Kanyaho sia mah pan aya cik peribahasana geuning air mata buaya cenah. Waras pake syarat eta teh kehet. Yo, Bang. Aku mah ieu kakak di pelakan buaya. Aku mah mun buaya na geus garede, ke anak abang teh ulin ka dieu. Dilebok naik kumaha. Heureuy bebel ari sia atuh. Kabina-bina teuing piraku aing melak buaya melak anak gurame aing kehet. Wah, anak gurame itu mana? Nah deleh tuh deleh sia tuh. Tuh deleh. Ting celebuk tuh. Ah, burui eta mah. Sia teuing bebel. Burui mah aya tuh deleh. Nah aya ternak burui. Anak gurame cek aing teh sagede-gede kieu tuh deleh. Anak. Aing meuli 100 siki. Nah, 2 siki paling ge. Ari sia omong-omong teh 100 siki. Pra ku kagok melak 2 siki. Lah, si Isal di mana? Nyawa lah teu nguruskeun. Kon bapana. Udah geus gede kehet bira ku aing kudu di absen we mah. Nya heueuh atuh. Indit mah sia ku aing setonjok lah. Talingakeun budak teh. Lain diabur. Sia ge pan teu deuleu ka ditu ka dieu ku bapa sia teh ditalingakeun. Leumpang geus gede geus gede ngalah jangkrik. Aing da geus gede, Bang. Aing geus soleh. Heeh, bapa sia ngaranna soleh babal tah deuleu. Nah daripada abang ngaranna doyok. Atuh kumaha aing we bebas babal sia teh. Ya berarti bapak aing ge bebas. Heeh, bebas eta ge sanu nyebut teh bebas sia bapa sia soleh. Daripada doyok. Ini sia soleh ku aing mesti jabrot kehet. Santai emosi yok, santai kalem. Ayo. Sia soleh kunyuk. Siap, aing balik. Tenang. Babal teh kunyuk lah ngecek ka aing si kunyuk. Ayo. Kumading. Ayo aing di imah. Sabaraha mayarna euy? Oh. Heeh sok atuh ku aing diraguan. Musik we aing pusing. Seratus 230. Iya mah. Kudu diampikeun heula soalna sok digaradak majikan aing. Tunda aku aing nyusut teh. Waduh yo keur naon eta euy. Aduh, kakak nyari beuting goblok. Masih soding lila di atunya ket.
sabun beak. Ah. Ah. Ya. Naon? Ya. Ya. Minta duit. Beli gas. Anak kantong tuh, anak kantong. Kantong mana itu gini? Kan letikna. Iyo. Heeh. Pakai yo. Udah i. Kepen sakit gitu dan duit nage lah. Tidak tak sama mahi. Pak deui, cicing lieur ye. Aing keur ngeunah-ngeunah es nasi soding di ladenya. Tuh udah cek aing di godot kabeh. Aduh, coba cicil di si Ewon deh kudu dicopot heula jejeunah. Tadi wadoyok udah naonnya tadi. Oding, kenaon maneh? Teh. Iya, tadi Bang Doy teh ka dieu ieu. Teuing nunda naon ka dieu? Nunda naon, Oding? Teuing ku teh. Tah tempo geura dihandap aya naon? Naon teh? Oding, mah duit, Oding. Duit. Ditunda di dieu nya. Aduh, Oding, ieu mah duit ek salingkuh, Oding. Tadi orang minta duit nyebut teh cenah teu boga duit. Aduh. Ieu mah mun nyahon wadoyok aing diamuk ieu mah. Aduh, kumaha nya? Wah, heueuh meureun teh. Sama duit ek ieu meureun. Geus belah, Oding. Ek dibawa imah ku urang. Ulah dibajakeun cukurangnya teh. Tenang. Bahaya euy. Teh, ayo wadoyokna ka mana? Teuing, nggak tadi masare dia ya? Iya apa tuh Ading? Oh, hayu Bang. Duit kan. Iya atuh. Yap. Oke, langsung. Pasti cek aing ge eta mah. Pasti moal salah. Aduh, nah duit aing ka mana ieu? Ading. Ieu mah geus pasti nanyakeun ka aing ieu mah. Ngamuk, ieu mah pasti ngamuk. Mau disalah-salah di. Ading, aing teh. Kumaha Bang? Kadi kayak Naon Bang? Asia nyokot duit aing di diri kolong eta. Nyokot duit kumaha? Aing teh mau duit tuh. Sing bener kayak kan aing jeung musup teu gablek duit. Teu apal Bang. Jeung Mayati, kayak aing cik aing teh. Teu apal lah ka urang. Ari di dieu tadi aya saha deui? Aya si Teteh. Tadi cokot ku majikan aing. Teuing heueuh meureun. Aing eueuh duit yang mari tiketna ge. Terus kumaha tuh? Munjieum atuh sia. Nginjem deui aing ge mawa 150. Panu aing di kadiekeun eueuh. Teuing atuh eta mah. Pira ku sia teu neuleuh kan pan kakara ge bieu aing aja disumputkeun ku aing di dieu jeung nguseup. Henteu Bang. Tadi si Teteh ge geus aya di dieu ye. Anu bener kehet sia meureun kadeuleu sia tita tadi mah di dieu. Asli Bang. Aing ge karek datang. Aing kumaha nguseup macan eueuh di takeket. Geus atuh nganjuk heula nganjuk. Ci si anjuk mah kehet. Kemun boga duit dibayar gitu. Nganjuk Jeung sia gocap atuh aing minta ka majikan aing. Heueuh, gocap mah. Nye. Ya, kumaha? Dia gerak. Boga duit. Duit jeung naon? Jeung nguseup. Tadi nama rek nginjem ka si Oding kan aya 50 cenah. Ah ya. Butuh sabaraha? 50 we. Cik duit aing. Nah, eta ti mana boga duit nih? Teuing itu si Oding. Si Oding. 50 atuh. Cekap. Entos. Nuhun. Ya apa tuh Oding? Ya Bang.
Ading sumur. Pasti kusianya kayak duit aing bejakan ka teteh. Aing tadi penasaran bang, Sugan teh nunda naon. Kaguma. Pas aing muka si teteh datang. Ay siap aing ditonjok mah kunyuk teh nyaho duit sakit kitu na aing siapa da teh. Kayak ku aing nginjem aing lah. gantian gocap itu di ditu nya. Main bukakeun wae itu da sianya. Sugan teh nunda naon tuh dah meni. Itu dah dinampot sagala. Depan aing aja jeung musik teh. Yuh bang, kepamajikan mah ulah ngabohong, kudu jujur. Abang daek mun dibohongan ku si teteh. Kudu jujur, kudu baraka bang. Sia kalakan ceramah teh. Aing ge osok biasana beda aing sakit kitu na aya musik. Ulah, mending kene ngomong kayak ku si teteh diizinan ieu. Ulah gitu bang.